teuing itu Aduh, asa ganteng kieu aing geus menang duit mah euy. Cek deui mah. Duh ya, nuhunnya pamantri ya atas ya. Nuhun siap Pak Hansip. Kan KHD. Pamantri mah. Pamantri heula. Pak Hansip heula we lah. Iya, KHD tanggal 14 Februari teh kan bagian pemilihan Hokage. KHD Siap. dongkapnya ke TPS-nya. Siap pokoknya Pak Mantri. Pamantri mah nyaur naon tadi. Ya Pak Mantri. Apa tapi mah Hansip. Salah kalau nyebut sorangan. Oh, nya. Maaf. Jadi tanggal 14-nya. Tanggal 14. Siap. Ya bebade di kantun heula nya. Siap. Nuhun Pamantri. Siap Pak Hansip. Duh, bagian ke mananya? Anjing gobloknya. Si Mantri anjing ek nyali posisi aing jigana ieu. Yang jadi Hansip. Teu meunang gaji jigana mah. Ayo ka aing nyebut Mantri wah edan. Bagian ke manainnya? Duluk si Hansip ka mana teuing. Aduh, semua balik guys si Hansip edan ieu mah aing. Aduh, indit ieu mah aing. Kalah lieur. Naon di mana Hansip atuh ka dieu aing mah. Kemana tuh wok maneh? Aing aya perlu pugunianan. Teh mah ka imah aing teh ngan kebenaran maneh keur di dieu. Lain ngojek lain ieu teh lain. Lain atuh wok mah nya aing hayu we ngojek. Aduh syukur aman aing. Iya aing ya aya tugas pugu ti si RT euy bagian ngadikte. Dikte naon? Ulah di dieu panas. Di mana tuh? Yuh. Aing panas yuh. Di dieu ngobrolna ieu mah penting. Di dieu di nu ieuh ngeunaheun pisan. Aduh ngobrol teh. Usok. Ieu mah keur kepentingan masyarakat Indonesia. Di kieu panwoknya aing dibere tugas yeuh ti si RT teh. Heeh. Titah ngadikte ngaran-ngaran nu aya di lembur PPG Production. Enak kan tak aing geus meunang 13 jalma yeuh nya. Heeh. Tanggal 14 teh bagian pemilihan Hokage wok maneh apal teu? Apa tuh? Kan tanggal 14 mah hari Valentine. Entin. Da cobloseuna ge awewean lalaki kabeh wok. Si anjing kalau kana entin, naon entin ai sia ih. Valentine atuh Valentine lain entin. Valentine. Heeh. Sampo eta mah. Ai si anjing. Pentin eta mah atuh pentin. Aduh anjing aing kalah rieur ngomong nyeuh kieu mah. Pentin eta mah atuh sampo. Geus sarua aing ge kalah lieur. Ieu we namanya ku aing dijelaskeun yeuh kemah tanggal 14 Februari kade poho kudu datangnya sebagai warga mah. Nomor hiji teh entas Al-Fatihah. Al-Fatihah. Aing sok macan lagi kulhu ngaranna. Aduh. Lain kulhu wok lain. Naon atuh? Waladolin. Amin. Amin bener pisan. Nu kadua ya nu kadua. Geus apal kan nu kahiji? Nu kadua mah Rujit anjing naon teh sia gituan. Da teu imut ieu henteu. Ya anjing rujit sia teh naonan gituan atuh da teu euncep jeung beungeut. Aduh aing. Naon atuh nu bener nu kadua teh naon? gemoy. Belagu pisan sia. Teu euncep atuh sia teh gemoy kos kitu patut. Anjing rujit aing. Tah sia mah sok mulai sok momoa beungeut sia mah. Bae aing narimakeun bewok sia mah lah. Nu katilu mah yeuh. Be ditueun Ciamis memeh Pangandaran. Be ditueun Ciamis memeh Pangandaran. Banjar? Betul. Aduh, sia nyeri. Jadi, mana milih mana Hansip? Milih naon? Eta kage. Nyawa aing ge lieur ieu teh euy nya. Nu kahiji kudu pinter. Pinter. Heeh. Sedangkan aing sakola ge teu anggeus nepi ka SD ge. Sugan Eta ge susu lumputan bewok. bawa edan. Atuh gitu mah maneh tengahkan bangku sakola kos aing. Nah, ari maneh bangku sakola dihahakan. Kemari pemajikan maneh di Paraban. Keluarga maneh mah robot merenya. Paribasa ya Masip, paribasa. Oh, paribasa. Udah siapa wok segala disebut jika nuweureuh ku cubung. Hah? Ku cubung? Ke. Tapi ditilik-tilik mah ku aing beungeut jage jeung ku cubung, Cip. Nah, jika ku cubung, Heeh, ngalieureun. si anjing beungeut aing disaruakeun jeung ku cubung. Cip, Ah,
Naon di dia? Biasalah keur cicing geus teu keliling euy. Yang kudu dia. Kamu di Heeh, pamulikannya. ka mana? Itu tuh. Eueuh, Nah, duit lagi kan sabungkus atuh. goceng. Anjing 2 batang. Dari jewang. Sok bae. Tah, Jug. Daguan Ulah dilanya. daguan di dia. Oh, seg. Kebenaran pisan aya sia burik. Aing ek nitah ye, pamulikeun udud. Mana duitnya tuh? Tah. Oh buruan ya? Aya engke geura 2 batang we. Oh gak tuh kalah. Sok. Tong lila nyerik, aing nungguan di dia. Oh. Duh iya teh si Hansip mah. Ini tate meni melek-pek pisan urusan buruhna ieu teh. Goceng we atuh minimal meuli uduna sabungkus. Daerah aing ke warungna tuh da aing meuli 2 batang ah. Tah, aya tukang cilung mending ka aing jajan ka cilung. Mau beli apa, Jang? Beli batagor ah. Masa nes batagor, Jang? Ieu mah cilung. Oh, geus atuh buru-buru jangan keur aing mah rebun ya. Tong loba ngomong buru ya. Nasi burik lila teuing nya goblok deui ya. Si bewok pasti nungguan deui. Susul ku aing ah. Si burik si goblok tah meuli udud kalah meuli cilung si goblok. Burik, mana rokok ket? Bisa kalah meuli cilung. Yeuh, Mang. Aing meuli udud mah bisi menyebabkan kanker aing mah karunya keneh ka Mang. Geus ieu ku aing upang meulikeun cilung we ya, geus. Lebok we cilung, nah naon atuh udud. Deunah ieu udud mah kalaka bahaya. Coba era aing meulina ge 2 batang sabungkus-sabungkus nacan. Tapi burik sekalian mang lah pangieunkeun hiji wing ge. Hayang euy. Siap lah, siap. Tuh, lah kemana si Hansipnya? Teu pira meuli rokok teh 2 batang. Punya kitu sabungkus eueuh di warungna ka Harti. Tiang wae ku aing ieu mah. Delek. Naon si Hansip kalah meuli cilung ya? Pantesan we lila ku aing teh meuli rokok teh. Gas mang. Gas ya. Oh siap. Nuhun nya. Nuhun. Di dia mang pangieunkeun hiji deui si itu Siap, lumayan siap. nya. Tah di si burik. Kemana Sep? Mana udud burik? Udud naon nah jadi ka aing mah tah apalah naon. Tah aing mah tah cilung tah. Tuh di si Mang tah hiji cilung tah. Kok bayar tah? Tah meuli cilung pan aing mah titah nage meuli udud. Aduh, aing